Itu dinya. Ah, beneran mereka jual domba. Nya pugu itu yang dadak da seepen bekal ikukeun ka teteh tadi mah. Ari anak buah aing wayah kieu can nyamperkeun ka dieu. Cadah teh mata pusing ka aing teh. Nya ka mana ngalantogna? Mana gua tahu. Aing kita hayang nginum, hayang udud teu boga cai. Anak buah kos, aduh kan pusing aing mah asana teh. Kieu-kieu teh boga anak buah kos kitu mah. Biar ka aingna ge. Mana tas di mana ha? Mana tas di mana wayah kieu ka dieu? Bos tas di barudak sebelah. Kesel aing teh ngadaguan we mana ti dieu. Oh, nya hampura bos ulah ka emosi. Mana moal cayan teu? Aya bos, aya. Kayak nginum aing teh tadi ti isuk kayak nginum mandalkeun ti maneh. Dek, kena dengek heula. Tapi mah heula. Naon? Nah, dengek. Jadi barudak sebelah. Awewe kieu. Gelis. Heeh, oh gelis. Bener. Aslina. Model kumaha? Aduh, gelis bos, pokona mah Budak sakola atau budak kuliah? digawe gitu gandeng itu. Aduh, Rek balik ayeuna cenah. geus tuang diacarakeun. Oh, siap lah kitu mah nya. Acarakeun. Siap. Bener. Tapi teu bebeja ka sasaha. Wah, Mana lamun bebeja ka sasaha? Kade mana bahaya. bahayana kumaha? Pi omongan pamajikan aing kira pi omongan mah bener. Bener tau? Siap. Ulin neangan barudak. Udah panas itu euy. Udah nginum deh. Duit euy. Alah, duit euy. Ada hati atuh soek. Lah, kembali lah. Sakan we mah jan jajan. Anak buah aing geus eueuh di bae ka mana nya? Saya ngopi di bae anak buah eueuh itu euy. Kumaha ya? Nah. Budak ku aing boga duit mah nya euy pajeg dia. Nah. Woi. Ayo naon ke mana ya? Ke mana? Balik ke situ Ka ditu ka mana? Bade neangan rencangan. Boga duit teu? Hah? Aya. Boga duit teu? Aslina teu aya. Mana ku aing sel pariksa. Tah, sia teh teu boga ha. Duit teu boga sia teh teh. Bohong we ka aing. Ka ditu pariksa. Ngabohong we budak teu beja teu boga duit. Ieu teh duit ieu teh. Cuman pisan. Ngomong teu boga duit deh lah. Kok bae daditna oge soek. Aduh. A few moments later. Si Mamang lawan Ivan jeung preman tadi baju bulan aduh asana ieu ngobrol kenalan bae Bos, yuk, awewe cari tas teuing kamari teh tuh. anjing eta mah bidadari dunia eta mah euy Heuh, mata kanginya geulis. eta aranna awewe Main rek. geus ayeuna mah Rian Sikat.
ya gitu kan bener oi naon dia naon dia woi eta nadaonan eta dulu mamang aing tong sok diheureuyan paduli teuing erek dulur sia ek dulur mamang sia nu penting awewe eta ku aing geus diincer bener tau Oh, mana yang ngirim itu wae tuh? sia rek wani ha cek wani peng ha lu tak Awas mana ulah macem-macem kali-kali deui ku aing. Mang, kumajang ya naon? Itu kunaha kalau itu? Kadi. Di. Kunaha tuh? Parangap gitu banget. Hah? Kunaha? iki yo mang ceritana teh Kumaha? urang teh rek uli jeung si Rio tanpa alo mamang ke dihareureun ku preman Saha? Si Angel? Angel mang. Yo, si Angel. Di mana di Horyana? Hei, uang sampai kena yang kene yo. Kalem naikkeun naikkeun. Aing teh tarima aja. Heula mang tahan heula sarua urang ge teu narima si Angel kitu-kitu teh percuma ayeuna mamang ka ditu nyamperkeun geus eueuh premana ge Da aing badak ambek pokona mah yang nungguan tuh preman aing ambek pokona. Ke sabar urang ge nyampak-nyampak geus diharudangkeun keluarga. Geus aya nama, marane duaan. Isukan datang ke tempat mamang, heuh. Siap. Latihan silat yo jeung mamang. Ku aing diajarkeun marane kabeh lah, bae bisa ngalawan tuh preman. Teu narima aing sumpah. Teu narima pisan. Alo aing dikitu-kitu ku preman. Marane bobotolan aing dikitu-kitu ku barudak. Heuh. Pokokna mah yo, tong sieun ku preman teh, lawan. Gedekeun mah kawane, lain kasieun. Gedekeun mah kawane, lain kasieun. Heuh. Kadengan tuh. Denge mang. Sok ayeuna mah lah. Mamang gerek. Balik dari tegas burit. Isukan kade. Tas lohor langsung ka ditu ke tempat mamang. Heuh, geus ayeuna mamarnya baralik. Diobatan tah. Etana lukana. Heuh. Geus hayu atunya. Iya mang, siap. Mang. Tutulkeun. Maju. Dua. Terus ayeuna kieu. Di saat kieu mata maneh kudu fokus ka apa? Mata lawan maneh. Jadi seolah-olah maneh jika nu mabok. Bro. Sok bro, praktekkeun ka mamang sok.
Tah, itu mata teh beri ngalirik. Mun lawan mana geus serangan, jangan main langsung we. Pukul. Pukul titik-titik anu sensitif sampai tere tumbang. Contohna. Tah pelajaran enak mah cukup sakieu bae nya. Pokona mah kayak dieu mah dipelajari deui lebih dalam deui nya. Ya, siap. Sugan we gitulah bisa nembangkeun preman itu heuh. Oke jeung mamang di baturan. Soal teu narima yeuh mamang ge dianjal gitu-gitu heuh. Gua saya mah sok baralik da mamang gerek-gerek nya. Hayu nya. Aduh, bener euy. Si Mamang teh bisaan, euy. Jurusna keren. Kumaha? Kerenna jurus urang. Urang lah. Orang pamasok orang kieu. Urang mah pokok mau. Orang di kieu-kieu. Bari geol geura teh. Keren. Pokona mah keren. Setelah mereka belajar ilmu bela diri, apakah bisa mereka mengalahkan para preman tersebut? Kita tunggu saja episode selanjutnya. Tetap pantengin terus channel Story Sunda Sampurasun.